ai santri umumna sababari kapancing emosi gitu tah eta latihan eta tah latihan ayeuna mun teu kapancing emosi gitu. Nah lamun teu biasa dikitukeun jago bisa tampil ke masyarakat. Ketika geus dikaji sok si ieu teh cenah ngomong nu tadi teh ya jadi muncul orang malah aya pencerahan gitu. Aya pencerahan ya di tadi dibahas di simposium bahasana teh gitu diskusi dialog gitu takut aya gitu kayak gitu ketika eta saperti kieu nanaonan dibulak-balik sapinah dibulak-balik salam topek mesin mbak sehingga ayeuna mun tama ieu ilmu kadang-kadang ayeuna mun jelema tukang ngaji alih bodoh di mana ketika ayeuna mun teu berhadapan jeung masalah dengan DL jiga eueun padahal kan ai kuduna mah nu nyaho naik kitu teh jadi bisa memutuskan ayeuna mun tama suatu perkara suatu masalah teh kan ahli meureun deui. Jadi seakan-akan didominasi nyata ku orang-orang ayeuna bodoh karena naon tah karena teu bisa mengungkapkan teu bisa mengungkapkan ieu keilmuan dajan geus aya bahana karena tidak terbiasa di mudakara. Tidak berbiasa nyata diungkapkan. Cenah teh anak bawang nu tukang ngaji teh gitu. Nah, ieu teh nah di keluarga aya masalah tampil karena teu terbiasa ieu lisan ayeuna diungkapkeun padahal ilmu mah geus aya eta salah teu bisa ngomong teu biasa ngomong teu biasa ayeuna ngomentar nah dina mudakara mah dina diskusi mah jadi akang baheula mah sapuguh ka mahasiswa baheula mah kitu ieu aya santri teh kareueun ayeuna mah mending ka mahasiswa gitu. Jadi ayeuna mun teu maresep ka mahasiswa akang baheula mah kitu resep ngobrol teh da sakti karo ulun kieu ayeuna mah aja ayeuna mun teu ngobrol babarian emosi gitu ayeuna mending ka mahasiswa ya akang mah baheula ayeuna mun teu guru ka latihan gitu ngobrol ayeuna enak ieu jeung mahasiswa gitu. Jadi ketika manehanana ayeuna tidak tahu jujur yang menerima kitu tidak tahu ketika ayeuna manehna tahu ayeuna mun teu ieu masalah ieu dikeungkapkan jadi ku urang aya di sepulungan ai santri umumna sababari kapancing emosi gitu tah eta latihan eta tah latihan ayeuna mun teu kapancing emosi gitu. Nah lamun teu biasa dikitukeun jago bisa tampil ke masyarakat jadi di mana-mana aya ngomen teh gitu jadi perasaan urang teh asa dikritik asa disalahkeun asa saking teu biasa mudakara terbiasa mudakara sok balik ke kaceuna mah gunung tah eta tukang ngaji santri punungan berikan teh eta nu teu biasa ieu mudakara nu teu biasa mudakara teu biasa munado teu biasa bertukar pikiran dan sebenarnya mah ayeuna moal eleh lah ayeuna mun teu ku santri-santri ayeuna mah santri 3 tahun 4 tahun lamun urang bisa ieu najan ayeuna mun teu ngajieuna kieu lamun bisa ngolahna ieu sangolahna deng sapina gitu anu geus aya teh we jadi ayeuna mun teh keur bae mang dede aw-awan naon lah dengar setia di bagian picking ngiluan gitu gitu jadi bahasa ayeuna eta meureunnan bahasa lain mana pencerahan gitu aya pencerahan nah braya engke teh di urang jadi hiji ayeuna mun tama ieu jadi cecekelan dina ati teh ayeuna mun teu kuat keilmuan anu geus diserap ku urang teh gitu ketika ayeuna aya mudakara aya mutaraha aya munadharah nah engke ketika aya ketidakcocokan komen ku urang lain kitu tong asa-asa gitu lain kitu aya cek urang mah gitu nah itu tong ngamuk ai kuduna kumaha kitu tinggal kitu sabarana mah teu kudu emosi ai kuduna kumaha kitu lain kitu tah eta teu dilarang teh eta wah ayeuna mun teu enggeus kitu eta mau jadi diskusi mau jadi mudakara gitu ai kuduna kumaha kitu nah kieu sabarana mah cek urang mah gitu cek urang da aya ayeuna mun kapan munadharah gitu ngan heulanan malah ayeuna
bae teu diajipana oge ngan praktekna bisa gitu lah. Kan bae teorina teu bisa oge ngan praktekna halus gitu. Sarupa ngrasa apa mah cenah ayeuna mah ari ngaji mudaroh beberebetan aya di lapangan. Dakwaka hada batil. Jadi eta salah ayeuna mun tama eta. La nusallimu hadal ibarat gitu. La nusallimu dawaka hati gitu. Teu saking urang ayeuna mun teu menurut pendapat ayeuna mun tama ente seperti gitu. Dari ayeuna mun teh karana dikuring aya dalil ayeuna mun teh ngabatalkeun ayeuna mun teh makana dalil ayeuna mun teh ajeuna teh berebet gitu teh. Tapi kurang masalah lain kitu teh lain kita ayeuna mun teh alasanana kumaha. Nah, ya ayeuna mun tadi ungkap tina mulai harap-harapkeun ada urang bari aya bagianana. Harap-harap kalimat per kalimat kayak gitu. Tuluy ayeuna mun teh engke ngagabungkeun ayeuna mun teh tina mubtadi mah lain bagianana lah. Ieu mah ayeuna jadina we heula kana gitu. Cek urang mah lain gitu euy. Kieu ayeuna mah cek urang mah dedengan ayeuna mun teh urang mah arti urang mah. Kitu kan wae sautan oge gitu. Mun adarah-darahana geus maneg geus. Geus teuing urang teh nyaho maneh teh nyaho. Urang ayeuna jadina teh jelas ente teh jelas teh kumaha ngaji deui gitu. Jadi ente naon teu clear gitu kan kan bae lah. Nah, ketika teu clear lain geus kitu kuduna mah ulah wae ayeuna ke lah kayak urang teh mangeureun. Gitu. Jadi ieu masalah ayeuna masalah anu mentok ya gitu. Ya masalah ayeuna mun anu mentok teu clear gitu kan bae lah. Kan dia ayeuna mun teu jelas. Dan diajar hungkul gitu, diajar hungkul. Ketika ayeuna mun teh clear itu ketika arti ya teh arti ya ayeuna mun teh eces ya ayeuna teh eces ya tunah heula lah lumayan diajar gitu ya salaman berarti teh beresnya mata teh ngaji deui. Jadi naon ayeuna mun teh masalah nyata di mudakarah di mubahasah dibahas di munadharah tuluy ayeuna mun teh diucapkeun diungkapkeun mutarahah teh. Jadi mutarahah teh nyaeta min tarafi ahadihima kalamal akhar. Jadi melontarkan satu sama yang lain, melontarkan pendapat satu sama yang lain. Jadi saling ungkapkan, saling lontarkan, saling ungkapkan ayeuna mun teh pendapat. Argumen ayeuna mun teh eta. Nah, engke ayeuna mun teh geus kitu itu jawab. Itu ayeuna teh jawab. Jadi lamun ayeuna mun teu diajar teh aya diajar tah. Bayanda tah maabe tah diajar. Tah urang jadi ayeuna mun teh pendengar setia heulaanan. Jadi pendengar setia heulaanan gitu. Lamun can bisa ngomen aja jadi pendengar setia. Nah, jadi pendengar setia. Sagala ayeuna mun teh di mudakarah. Kabehanana ayeuna kailmuan. Nu geus kaji. Mun ayeuna mun dina ilmu alat, dina ilmu nahwu, dina ilmu saraf, dina ilmu kabeh, dina ilmu fikih rek ayeuna mun teh rek bab wudu, rek bab jai, terus kabeh di eta. Tanpa ayeuna mudzakarah, tanpa ayeuna munadharah, tanpa mutarah, ya tidak akan berhasil secara maksimal ilmu. Tidak akan ayeuna mun teh malah mendetil gitu. Malah ayeuna mun mendetil, malah mendetil. Ya Allah, sok aya tanya aya. Dek belajar mah. Kumaha tadi teh ya bahasan ieu gitu. Kieu lah logatna heula. Nah, teu anu mun teu geus logatna teh tuluy ayeuna mun teu hartina. Geus hartina tuluy ayeuna mun teu pemahamanana. Geus pemahamanna tuluy ayeuna mun teu tarik kesimpulan. Ketiga ayeuna mun teu jelas ayeuna kesimpulan balik deui. Komen itu, komenku iya, komenku itu, kemarin gitu, ahmanya ayeuna asa jelas ya teh jelas, sing eces kayak gitu. Nah, ya ayeuna mun teh bakal hirup engke otak teh gitu, lincah gitu otak teh. Lincah ayeuna. Jadi ayeuna rasaan mah ayeuna baheula aya tara aya ngomong gitu lah gitu. Tara aya ngomong kayak. Jadi naon teh mesti ayeuna dina ngacon oge, jadi tara aya ngomong gitu. Saking ayeuna geus biasa ngomong gitu.
Jadi KPPN PPT nggak kemana-mana kan, ayo lain urusan agama mah gitu.